Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Kaduyung ku Babu bagian ke-25. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Sata acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu sumping ka ieu channel tong lali klik tombol subscribe-na, like-na oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep di share ka pamirsa anu sanesna. Teras di handap video dina kolom deskripsi aya tombol toko Mang Cecep Goro Bacep eta oge tiasa dititenan. Mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodos. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kang, enggal tulungan abdi Kang. Abdi ti ayeuna kapayun bade sadrah ka engkang, bade malas kasayan engkang, sarta bade nulungan naon bae anu bakal jadi kasusah engkang. Asal kadada kaduga ku abdi, tulungan engkang ceuk Winangsih dumareda. Winangsih, ayo asup deui ka dieu sia. Lamun teu asup engke dipaehan ieu jalma teh ngarti. Pasanap bari ti kakarakat bakat ku ambak atuh gancang dan Barnas mere isyarat ulah ngajawab ku ngantelkeun curugna kana bibirna. Ari Winangsih rembay cipanon sarta ngalap para bakat ku sieun tapi lain sieun dipaksa pirusa da aya den Barnas ayeuna mah tapi sieun lanceukna ditandasa ku pasanap anu geus poho ka diri manehna sarta teu aya rasa perasaan pisan. Cicing Winangsih tuh dina kursi cicing ulah ka mamananya. Den Barnas ngaharewos bari ngalesotkeun Winangsih sina diuk dina kursi. Ari geus kitu mah keteyap manehna lempang lalaunan tapi reg ngarandeg deui deket lawang kamar anu dieusi ku pasanap. Terus malih ka tukang ngareret di ka Winangsih sarta terus nyamperkeun pok manehna ngomong. Winangsih anu alus mah ngarah teu kabarerangan cicing bae di luarnya. Di dia mah kurang aman sigana teh. Hayo enggal Den Barnas nitah kaluar tapi nyarita mah ngaharewos sieun kadengin ka kamar. Ari Winangsih ngagugu bae leos manehna kaluar lempangna mending ngatayap kawasieun kadengin. Winangsih gerak ka jero sia ha. Gerak ka jero. Lamun teu buru-buru ka jero lanceuk sia dipaehan ngarti. Pasanap ngagorowok tina bakat ning kuambak atuh Winangsih ngaliuk netep heula ka Den Barnas nu harita masih ngintip cicing di luareun kamar. Hatena hariwang pisan sieun lanceuk dipaehan. Winangsih ka jero kamar sia ku aing dibilangnya tepi ka 3 kali. Lamun lewat 3 kali sia teh asup ka kamar paeh ieu lanceuk sia teh paeh. Pasanap manis sesengor nyaritana tarik pisan malah ku Winangsih oge harita teh kadengeun atuh rag di lawang panto bari netep ka Den Barnas anu ngahuleung ngajanteng. Den Barnas gawena cicing ngahulang siga nu mikir manehna teh daek asup ngajanteng di lawang kamar. Teu lila gero ngagero aya sora nu milang horeng teh sora pasanap. 1 cenah jap jempe deui sajongjongan mah kawas nu pahulang-hulang teu lila ngagero deui. 2 Winangsih tepi kangesang sabab manehna ngartieun namun engke nyebut 3 manehna henteu ka jero. Tangtu bae lanceukna teh harita mah ditandasa atuh hatena dagdigdug tina bakat ning kurewas. Sarta netep ka Den Barnas nu ngajanteng kawas arca dina lawang kamar pisan. Malah mah Den Barnas oge hatena mah henteu beda ratug manitu tunggulan. Sabab manehna ge sieun pasanap ludeng maehan nu matak sanajan keukeuh dina hate rek nulungan.
tapi kasieuna maksa nitah buru-buru asup nyamperkeun anu keur milang. Atuh Red dan Barnas ninggal ka Minangsih nu ngajentul di lawang panto keluar sarta cipanona rembay siga nu sedih pisan. Minangsih, dedeuh teuing Nyai, keun kungkang ditulungan, cek gerantos hatena Den Barnas bari terus ngadedengekeun. Tiga, cek pasanap di jero kamar ngegerona tarik pisan. Barang jang nyebut tiga telenjang Den Barnas asup sirikna teu luncat bae sabab sieun kaporotan atuh Neng Minangsih bunga panon neuteup nu ka kamar sarta hate keketegan hayangan nyaho buktina nah lanceukna salamat katulungan ku Den Barnas. Pasanap mani buncelik barang manehna ningali nu asup teh geuning Barnas lain anu diharepkeun. Atuh nyel pasanap ambek harita keneh nyorongot beri marong ka Den Barnas. Pok manehna nanya kieu, Barnas, saha nu bieu ngabedol ka Minangsih? Sugan kuring pasanap teh teu walaka aya di dieu cara batur-batur pasanap nu geus marawat. Geuning eta nanaonan aya di dieu bet kitu. Nah Minangsih make dilepaskeun geus beunang, ceuk Den Barnas api-api. Waduh, saha atuh nu ngabedol Minangsih bieu? Saha nu ngatrokan panto Barnas? Pasanap meni renghos bakat ku ambek. Duka teuing da kuring mah henteu. Nah atuh make dilepaskeun ku pasanap Minangsih teh. Buru-buru atuh susul pasanap. Tuh bieu aya di luar. Kadiekeun teh peso mah. Keun anu diborogod mah ku kuring ditungguan. Buru atuh, cek Den Barnas siga nu gugop. Atuh gancang pasanap ngagugut teu aya pikir rangkepan sabab manehna teu nyangkaeun yen Den Barnas arek nipu. Song eta peso belati ku pasanap teh dibikeun sarta manehna mah rusuh ngudag Minangsih nu bijil. Atuh Den Barnas bungangang gancang bae eta tambang anu meungkeut kasuriaman ku Den Barnas teh dikeureut polonyon harita udar sarta tini oge lesot gancang sarerea nangtung. Nuhun Den Barnas, cek juragan Suryaman bari neuteup ka Den Barnas anu imut ngagelenyu. Ulah tarik-tarik teuing nyariosna, jawab Den Barnas nyaritana lalawunan sarta ngantelkeun curugna kana bibir nitah jempe. Atuh juragan Suryaman harita keneh ngagugu. Kumaha pipeuteun urang Den Barnas? Juragan Suryaman nanya bari neuteup. Urang tulungan deui Neng Minangsih, mergi aya di luar ayeuna teh. Tangtu digugu jagera ku pasanap teh. Den Barnas bari terus manehna lempang kaluar ti jero kamar ari juragan Suryaman. Lempangna nungtun Neng tini nu teh tadi jampe bae henteu daekeun nyarita. Minangsih, hayo sia lompat deui, rek lompat ka mana ha? Nah ngajedog di dieu nungguan saha sia teh? Saha nu nulung ka maneh teh Minangsih? Si Kardi meureun nya. Pasanap meningalenggak bakat ku bunga lantaran Minangsih aya henteu ngejati imahna. Neng Minangsih teu ngawalon gawena ngan neuteup bae ka pasanap nu keur seuri hatena bungangang bunga lantaran kakara ngarti horeng pasanap ditipu ku Den Barnas anu pintar sabab harita katinggal Den Barnas sareng lanceukna nya kitu deui Neng tini harita lempang kaluar. Tapi pasanap teu nempo sabab harita nu kangan. Minangsih, rek sadar pangcicing bae henteu lompat teh ha? Pasanap nyarita deui, tapi encan oge ngajawab kaburu aya nu datang sarta cipanona rembay kawas anu manggih sedih. Rani, kunaon Rani teh siga tas ceurik? Ceuk Neng Minangsih. Bakat ku atoh aya Rani nyamperkeun teh teu pupuguh make datang padahal tadi dicarek. Sabab henteu kanyahoan bubuhan harita peuting teu kanyahoan jauhna. Juragan, kapaksa bae abdi teh ka dieu gan. Sanaos wengi oge sok sieun kumaha onam. Margi juragan teu aya lami pisan teu wangsul. Jawab Rani bari ngalimba siga nu sedih. Rani. Aduh si Rani meuni kusut kitu bookna teh. Kumaha geus sare jeung Den Barnas Rani teh? Tah bener kitu nya. Sabab Den Barnas geus badami jeung bapa. Malah ayeuna oge aya di dieu anjeunna teh Rani.
tah neangan anjeun tah sare jeung kumaha rasana Rani? Pinter maneh Rani, bener kitu ulah nurutan Winangsih. Tah bodoh ieu awewe mah geus wani nolak ka bapa. Ayeuna kapaksa daek teh daek oge arek digusur. Entong sieun-sieun Rani, da bapa mah moal ngutik-ngutik deui ka Rani. Sabab sesaden Barnasnya. Pasanap lelenggakan sedina teh tina bakat ningku bunga. Ngadenge kecap pasanap anu enggeus nyebut-nyebut diri Rani enggeus beunang digadabah ku Den Barnas atuh Winangsih ngajenghok. Nya kitu deui Den Barnas manehna reuaseun pisan komo Juragan Suryaman barang ngadenge kitu teh. Awakna ngadadak leuleus daya tangan pangawasa. Nah Rani jempe karasa keneh. Pasanap seri deui lelenggakan tina bakat ningku suka atuh Juragan Suryaman kacida ambekeunana serta harita ngagero tarikna kaliwat saking. Jempe sia sanap montong nyarita kitu setan di tempat pelacuran ieu teh, di tempat bandit-bandit ieu teh, hah? Jempe sia sanap Juragan Suryaman meningah jeleger sorana teh bakatku ambek meureun. Nyirani meningah ruk barang manehna dipitnah ku pasanap nu delaka manehna teu bisa ngomong kalah segruk bae cerik. Atuh Den Barnas ngaheula serta merong ka pasanap anu harita geus malik lantaran ngadenge sora ti tukangan anu nyentak. Ari breh horeng Suryaman babarengan jeung Den Barnas atuh pasanap olohok serta sungutna calangap. Barnas diparentah ku saha-sia si Suryaman dilepaskeun. Pasanap siga nu bengong serta sirahna gogodag tina bakat ning ku heran. Tah aya nu marentah pasanap kusaha atuh dilepaskeun anak? Nya ku anu nungguanana kusaha deui atuh? Aduh biung anak konyong dilepaskeun ku si laing Barnas. Nya ku kuring pasanap sabab kuring dipentan tulung ku Winangsih jadi kapaksa bae kuring nulungan anu keur butuh. Nya eta nulungan ka Winangsih anu rek dipaksa pirusa ku anjeun. Tah kitu maksud kuring teh pasanap. Jadi anu tadi ngatrokan pantau teh maneh Barnas? Nya kuring pasanap sabab lamun tadi akalan kitu mah susah ngakalanana. Waduh dasar anak monyet sia ka aing geus wani ngabobodo Barnas, ka aing geus nipu sia. Teu sangka satungtung buuk aing mah deuleu najan rek modal oge pasti ngalelep deui lamun kitu mah. Pinter sia tadi geus ngagadabah ka si Rani aing ngedinan serta tadi geus janji sangkan aing ka dieu sia ka ditu tapi ari si Rani geus beunang mah kabita ku Winangsih deui nya. Terus datang ka dieu ngagagalkeun ka aing terus api-api nulungan sia ka Winangsih ngarah Winangsih nyahoon terus diheroan sabab Rani mah geus beunang nya. Hayang kaasaan kabeh sia mah Barnas buaya ngora sia mah lain buaya darat si bayawak sia. Pasanap bari tutunjuk. Pasanap teu benar tah caritaan anjeun teh pasanap. Rani ngagorowok bari ceurik. Montong ngangles sia Rani sabab si Barnas teh badami heula deuleu jeung aing serta datang ka dieu tujuan aing. Rek ngangles sia nya ari eta buuk basa sia tah naon hartina adus teh Rani. Hayang buni tapi caangnya penting soteh ayeuna deuleu da aing oge ngarti tadi mah sore keneh waktu si Barnas ka ditu teh. Nyirani henteu ngajawab tepi kalah ceri kawas nu nalangsa pisan. Atuh Juragan Suryaman harita cepilna euceuy sabab manehna teu nyangka Nyirani teh tepi kaluas nyieun peta nu kitu. Ari Juragan Winangsih harita teh ngan gogodag. Red Karani ijid red ka Barnas cua pisan saeutik ge henteu nyangka Den Barnas lakuna kitu. Hayo kabeh jawab. Barnas hayang kabeh kaasaan maneh mah meureun nya. Dasar si bayawak siga bagor tapi aya laleur asup mah dicapluk sia. Pasanap nyentak deui siga nu ambek pisan. Pasanap anjeun teh kolot teu pantes eukeur mah kalakuan kawas sato. Hayo deui nyarita teh ngabang-blam kawas nu gelo. Jempe sia sanap pikeun aing anu penting nulungan Winangsih tina jurang kahinaan. Ngarti maneh teh atawa henteu?
Benar tadi aing geus datang karani, tapi lain rek ngagadabah manehna deuleu. Aing nyamperkeun karani ukur hayang ngadenge cinta henteuna ka aing. Tah ayeuna aing geus aya putusan sanap, aing geus ngarti sarta datang ka dieu rek nyamper ka maneh sangkan ulah ngalakukeun kalakuan anu teu bener. Ngan hanjakal maneh teu satia kana janji anu dijanjikeun jeung aing sia. Janji moal ngalakukeun anu teu bener, tapi buktina maksa mirusa geuning kadeuleu ku panon aing sorangan, kadenge ku ceuli aing sorangan yen maneh geus ngajalankeun kalakuan anu dilarang ku agama jeung dari gama. Untung keur Neng Winangsi, aing muji ka Neng Winangsi anu kuat imana, anu kajen paeh tibatan sadrah awak ka jelema anu kalakuanana mangrupa sato. Tah di dinya pikeun manusia kudu ngabela ka manusia deui anu iman, anu nyaho kana hukum-hukumna agama jeung dari gama, anu ngajalankeun kabeneranana, anu ludeung ditandasa tibatan daek dipaksa. Tah lamun aing boga pamadegan kitu, piraku kudu ngalakukeun teu bener, piraku ari kabatur nyarek ari aing ngalakukeun. Moal sanap aing mah moal ngalakukeun anu cara maneh, dan Barnas kasar pisan nyaritana teh bakat ku ambak meureun pedah geus disangka nu lain-lain. Aduh, pinter sia Barnas keur nembongkeun kabeneran ngomong di lakluk, tapi kanyahoan dina kasarna deuleu. Tara-tara nyebut aing ayeuna mah uang aing. Hayang kapake ku Winangsi nya, ngarah Winangsi teu beunang ku aing, terus si laing api-api jadi pahlawan kabeneran serta nipu ka batur sakandang. Ngan moal aya nu percaya deuleu, kahiji sirani cerik bae, kadua sirani bukna baseuh keneh, tas ticai, katilu sia ngadadak jadi pahlawan kabeneran. Siga heueuh jelema bener padahal jelema teu bener, tukang ngagadabah cara aing. Lamun ka aing geus nipu komo kasih Suryaman tangtu leuwih nipu, sabab geus bukti ayeuna rani geus jadi pasesaan si laing, tapi anu neruskeun anak Suryaman, anu neruskeun pangacakan si laing, serta si laing henteu maraban henteu makean. Tapi lamun si laing hayang tangtu gampang ngajakna, sabab si Rani geus asup kana bubuh si laing. Jadi lamun si Rani henteu ngagugu, tangtu diancam ku si laing rek dibejakeun yen geus kasorang. Bisanya ngakalanana teh. Tapi ka aing mah moal bisa Barnas, aing mah jago kolot anu pinuh ku pangalaman anu moal kajebak kitu bae. Ari dieu mah aing teh lain kajebak deuleu, tapi katipu ku batur sakandang. Hati-hati si Barnas, jawab Pasanap menirang hos bakatku ambak. Pasanap, lamun anjeun embung ngadenge kuring nyebut aing teu nanaon, tapi ayeuna kuring tetep teu aya maksud delaka ka anjeun. Tapi saha bae jelemana nu ngajalankeun kitu, komo deui ngajalankeunana kitu teh ka awewe anu geus wawuh jeung kuring. Komo deui lamun menta tulung mah dina sagala kaayaan anu kumaha oge, tangtu kuring bakal nulungan. Sanajan kahareup oge moal ngantep awewe di kitu-kitu. Tah kulantaran anjeun ayeuna geus teu aya daya deui pikeun ngalakukeun kitu, sabab juragan Suryaman geus leupas tina panyangcangna. Neng Winangsi sanajan aya di luar jeung kabeneran ayeuna geus peuting, tetep masih aya nu bakal nang tayungan ka anjeunna, nyaeta kuring, serta tangtu saderekna oge nang tayungan moal ngantep kitu bae. Sok ayeuna sacara satria anjeun Pasanap, kuring sadia pikeun tarung sakali deui jeung anjeun, tempatna di mana bae pikeun nyekel sabuk milang tatuna, sabab tangtu salawasna kuring jadi panghalang pikeun anjeun. Hayo Pasanap, gada nyarita, gada jawab pananya kuring, wani tarung deui jeung kuring pikeun meakeun kapanasaran ceuk Den Barnas bakatku keheul meureun. Barnas, jadi anjeun teh nangtang deui ka kuring anu ti heula geus eleh ku anjeun. Jago kolot ye, eleh sakali cantang tu eleh kadua kalina. Hayo Barnas, sabab kuring ayeuna mah moal neruskeun kalakuan anu tadi, sabab geus digagalkeun ku anjeun. Benar satria anjeun teh Barnas, kuring ngarti kana maksud-maksud anjeun. Hayo urang meakeun kapanasaran. Malam minggu kaparangan cang bulan 14, tah aya tempat anu alus Barnas, tuh di daerah Bandung belah kaler, di puncak Gunung Tangkuban Parahu. Tangtu jongjon di dinya mahnya,
tah didinya urang tarung merebutkeun umur teh. Lamun kuring eleh anjeun tangtu balik mudun ka kidulnya Barnas sarta tangtu bisa mondok di Neng Sumarni. Sarta lamun anjeun anu eleh tangtu kuring rek balik ka Kalijati mudun ka kaler nepungan Mang Aleh. Pamana Rani rek nerangkeun yen anjeun anu jadi panghalang kahayang kuring teh geus ngahiji jeung kawahna Gunung Tangkuban Parahu. Satuju anjeun lamun kitu Barnas? Sok lamun bener-bener rek ngajago mah ulah milih tempat anu bakal hirup deui, mending keneh eleh paeh tibatan eleh leweh minta ampun mah. Cing jawab Barnas. Satuju lamun kitu. Pasanap nutup carita anana lantaran rek terus nekat di dinya mah teu wanieun. Sabab tangtu kana dirempugna jeung tangtu kana dilaporkeunana kanu wajib. Kuring satuju pasanap tangtu dina malam Minggu tanggal 14 kuring datang di tempat eta serta kuring siap sadia pikeun tarung panungtungan. Jawab Den Barnas teu gedag bulu salambar. Nah teu tibelat ku kabogo maneh Barnas? Pasanap sanggeus dijawab kitu teh kawas hayangeun yakin pamadegan Den Barnas. Kabogo kuring geus nyeleweng pasanap. Jadi pikeun kuring ngan tinggal hiji pilihan paeh kulantaran tarung. Den Barnas teteg deui teu galideur teu sumelang. Bener lamun kitu mah sigana sakali sewang elehna urang teh Barnas bareta kuring nu eleh tapi engke anjeun nu paeh. Pasanap beri gejelig harita keneh ngaleos. Pasanap Den Barnas ngageruan kanu ngaleos. Rek naon Barnas? Ieu belati pasanap aya di kuring engke dina waktuna ku kuring dibawanya. Lamun kuring eleh ieu belati mulangkeun. Tapi lamun pasanap nu eleh ieu belati nu megatkeun umur pasanap teh. Tah kitu amanati kuring teh. Den Barnas bari nembongkeun belatina. Jawab pasanap bari ngaleos indit deui. Geus jauh ret ngareret bari kecrot nyiduh siga nu ngewa gandeang lempang deui duka rek indit ka mana. Sanggeus pasanap teu aya Den Barnas terus ngaleret ka Nyi Rani nu keur ceurik ret deui ningal Winangsih anu neuteup ka Den Barnas. Atuh prok panonna amprok opat panon silih sorot jajantung Winangsih ratug duka teuing teu kaharti beuteung pupuguh bat ratug. Juragan Suryaman kuring teu perlu nyaritakeun diri kuring atawa nu sejen. Permios juragan. Den Barnas bari indit nyaritana teh. Engkang Rani bari muru kanu indit. Rani sakali deui engkang nyarita teu perlu ngageroan ka engkang Rani. Den Barnas bari ngaleos teu malik deui ka tukang. Sarerea arolohok ningali pola Den Barnas kawas keur aya ka ambak malah juragan Suryaman gawena ngahulang bae. Ret Karani anu cerik ngading diwet henteu repeh ret deui ka Neng Winangsih anu rembay ku Cipanon. Atuh pok anjeunna nyaur swantena dumareda. Winangsih, Rani, geus tong caririk. Ayeuna mah ka jero deui urang badami di imah. Juragan Suryaman bari leos anjeunna nungtun Neng Tini nu tita tadi cicing bae. Sanggeus juragan Suryaman harita asup ka jero atuh gancang Neng Winangsih dituturkeun ku Nyi Rani arasup ka jero imah geek maranehna dariuk mayun karamana Tini. Anu harita keur alum laraina teh nguyung pisan pucat lir nu hudang garing sarta neuteup ka Nyi Rani. Ret deui ningal Winangsih rai Cipanonna ngarembeng kawas anu sedih pisan sarta galindang nyarios matak ting sereset hate. Winangsih akang kacida bungahna lantaran boga dulur teh geus kuat nahan imana henteu tunduk ka pasanap nu bieu geus ngaberung ngajujur hawa nafsuna nurutkeun pangajak setan tapi akhirna mah bukti nu tawakal jeung nu tekun teu daek pasrah sumrah kana jalan kagorengan. Akhirna Gusti Allah teh nang tayungan ka Winangsih. Buktina sanajan Barnas nu geus ngahina ka akang tapi manehna geus nulung ngajait harkat Winangsih. Eta engkang nganuhunkeun ka Gusti Nu Maha Suci. Yen ku pitulungna Allah, Winangsih teu meunang bahya kagadabah ku pasanap. Tapi ari ras Karani hate engkang teh nyungkelit. Juragan Suryaman nyarios naliren heula bari ngareret Karani anu harita sumegruk Cipanonna maning ngucur. Laras engkang, abdi salamat lantaran teras usaha ngahalangan maksud goreng nu dipikara pasanap.
Akhirna Allah marangkeun nang tayungan kanu iman. Jawab ning Winangsih bari ngahruk nalangsa ingetan waktu dipaksa untung kaburu katulung. Tah ayeuna kantun engkang anu ngarasa teu tibra. Hate perih lir digerih karasana ting sereset. Sabab dia teh ngadenge omonganana pasanap anu nyebutkeun Nyirani ku Den Barnas digadabah. Matak perih kana hate nyeri kudua kutilu. Kahiji nyerina engkang henteu nyangka ku Den Barnas ongkoh nulung tapi mentung. Kadua heran kurani lamun manehna tetep mah mika cinta ka Den Barnas. Kahayang engkang sing tekun ulah incah balilahan ulah karunya ka engkang sanajan engkang cilaka lantaran bogoh karani. Katilu sanajan batur ka urang taya nu nyaho tapi engkang tetep wirang tetep ngaraos teraos. Sabab boga batur hirup nu babarengan jeung urang geus ngalakukeun kitu nu dilarang ku agama. Tah engkang waktu ayeuna kacida pisan nguyungna lantaran ngadenge kitu Sur Juragan Suryaman bari netep ka Winangsih. Nyirani mah teu ditinggal. Winangsih henteu nembalan kalah ngeluk semu bingung teu lila manehna cengkat bari netep ka Nyirani anu harita keur ngeluh kawas buuk menang mabuk sarta cipanona rembay ngalembereh mapai pipi. Atuh pok Winangsih nanya kawas nu hayang tetela ngadenge jawaban Rani. Rani, tah kurani oge kaharti kecapna lanceuk kuring teh. Kulantaran eta pisan urang ulah leutik hate najan geus aya tuduhan anu nuduhna pasanap. Lamun urang teu rumasa ulah asa-asa nolak, tapi mun urang rumasa tibatan jeung ngabubuni leuwih hade terus terang. Nya Rani teh geus ngalakukeun teu puguh jeung Den Barnas? Tanya Juragan Winangsih bari netep ka Nyirani. Barang ditanya kitu teh Nyirani teu daek nembal kalah cerik menit tarik ngaguk-guklir budak leutik. Teu lila hiung ngading diwet mata kuatir tapi nembalan mah henteu sabab henteu bisaeun pok letahna geus kapegat ku picerikeun nu hebat. Rani, naon salahna lamun ngaku nya geus digadabah ku Den Barnas? Winangsih nanya deui. Henteu Juragan, jawab Rani nyaritana dumareuda tapi terus ngading diwet kawas nu kanyanyerian. Tapi naon sababna pangna cerik atuh? Juragan Winangsih nanya deui sabab ari Juragan Suryaman mah gaweana teh ngeluk tungkul kawas samara pipikiran. Juragan, ampun gan, abdi teu rumaos ngalakukeun kitu. Rani bari tanggah nyaritana lawun sarta netep ka Winangsih. Nah atuh cerik bae, jawab Winangsih rada heran serta keheul pedah Nyirani teu ngaku. Teu kiat gan, aduh. Teu kiat ku nyeri. Juragan Suryaman mani gancang nyaritana teh lantaran ecek pikirna tang Rani geus beunang dirina teh henteu murni. Laras Juragan nyeri, tapi nyeri hate dituding teu puguh-puguh. Aduh, Nyirani bari jung nangtung gabrug ngarangkul kana sampean Suryaman sarta menta dihampura. Rani, lamun teu boga salah mah teu perlu cerik nyai. Komo deui jeung menta dihampura mah. Anu bener keur engkang mah ngarasa bingung mikirna sabab tetela Rani geus nyalahgunakeun parentah engkang. Margi engkang nyarek Rani kaluar ti jero imah kari-kari ayeuna terus ka dieu, naon anu jadi alesanana teh? Juragan Suryaman bari netep ka Nyirani sarta dicengkatkeun sina diuk dina urutna. Atuh gek Nyirani diuk deui beri nyusutan cipanon pok manehna ngomong kieu. Juragan teu rumaos gan, jawab Rani sanggeus diuk deui teh bari derak-derak nyaritakeun lalakonna anu kaalaman tadi jeung Den Barnas. Sanggeus tamat nyaritana kakara nyarita kieu. Tah kitu Juragan lakon abdi teh. Kalintang teu rumaosna sareng pang abdi ka dieu bakatku keung wireh aya kajantenan anu bieu dicarioskeun. Katambih-tambih Juragan janji sakedap batlami dugikeun ka atos hungi henteu acan sumping bae. Nuhun Rani, engkang ngarasa bunga ku Den Barnas anu ceuk pangakuan Rani mah henteu nanaon. Nalangsa Rani engkang teh kumargi teu aya saksi mung anu jadi ketugenahan teh.
Dan Barnas waktu diteren ku pasanap tedaek nolak nyebutkeun henteu kitu ka Rani. Tah aku mergi kanggo kabersihan Rani, kanggo ngabenerkeun yen Rani masih suci. Aya akalna teh Rani, nyaeta ku jalan mawa Rani ka juragan dokter supados Rani dipariksa. Tah lamun aya keterangan ti dokter yen Rani murni, tangtung engkang percaya kana cariosan Rani. Kumaha Rani satuju lamun kitu? Sur juragan Suryaman bari neuteup ka Nyi Rani. Diparios ka dokter, jawab Nyi Rani sarta segruk cerik deui ngadingdiut. Siga nu manggih ka nyeri, atuh juragan Suryaman harita mani olohok nya kitu Dewi Nangsih ngan ukur neuteup lanceukna anu harita olohok. Nya Rani, urang pariksa ka dokter. Satuju lamun kitu, daek atawa henteu lamun diparios ku dokter. Aduh juragan, alim abdi teh gan. Aduh teu kiat kedah dikitu-kitu mah gan. Piraku kedah ditinggal ku dokter juragan. Teu gaduh dosa abdi teh gan. Jawab Nyi Rani bari cerik sumegruk bakatku sedih. Waktosna kabujang seep. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.